Assalamualaikum. Wah, Sudim, naon bisu jang? Siga aya nu ngolibat. Duri kitu. Jami nu dikidul ulah sundul nu dikaler ulah tele nu diwetan ulah openan anu dikulon ulah ocon. Ai mamang naon eta mapatkeun ilmu penemu atuh jeung jampe pamake panyiar atuh di sini tadi teriwa. Sanes ririwa mang nu tadi mah eta mah Baru si kucing teh dek naonnya los ka dieu. Bobo. bade amang we atuh menginton atalapi ngorok gitu atalapi nya naon meureun karesel. Bogo dewek oge karasa liat teh di cing di imah kopi adan. Tuh eta ngelewat deui naon cenah? Mun pugu eta si kucir teh mah Tobat haillallah, eta kan jadi guru nepi ka kitu nya. Jeung bolak-balik deui nya. Dek nanaon si lain teh kucir. Boro-boro suntangannya lain mere udud kana jadi guru mah si lain teh kucir. Astagfirullahaladzim. ai mamang ieu di dieu nuju naon gitu mah. Pugu dewek di karasal ya teh geus we ka kebon atuh sugan we mangi milik naon atuh mangi suung teh mah kitu. Oh mohon mending ka ditu mang tuh ninggal nu ngaruseup sanu apalah tuh mang sepot aya rezekina tuh aya meureun hau jaher-jaher wae mah kitu nya atau impun juga mang tadi dan abi ninggal ngalengkung ka ditu teh seur nu kekengingan gitu. Nu bener sudah ulah ngawadol yang kana si mamang ka ditu jeung aweuna naon nya tuh nuhun nya sudah geus nyala. Yang sebalik deui da si kunjirna si mana dikeuning kuncir. Serius mang aslina tadi geura sanes tadi nembe geura ju percanten mohon bawa basi kuncir ge bade kanu ngaruseup itu tuh. Urang teh yang ka ditu sugan we papanggajeng Haji Nurdin atuh lain bisa ka dewek marek kudu jeung kopi kantun heula nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga sing kekengingan mang. Amin. Geus nepi euy. Di dieu lain kitunya tempat nu ngaruseup teh. Tapi geuning areuh. Moal ngawadol kitu si Sujang teh. Piraku deui nya. Piraku ka mamang ngawadol. Cikah teh yang aku bela ditu sugan we araya dipele ditu. Tuh bener kacang ngari itu loba nu ngararuseup tuh. Kah samperkeun sugan we atuh aya rezekina nya. Bae impun-impun oge atuh ari buat truk mah. Begitu dijual lagi. Gimana lauknya? Punten kalangkungan. Angga. Bang dan bang jagoan si mamang tuh lauk naon eta teh ikan. Aduh si emang beunangan gila ya teh. Naon mang eta upana mah pelet pan pelet mah lamun urang dompet witan eta kan pelet lepet mah tuh eta anu sok di dahar jeung gehu eta lepet atuh eta mah. Ieu teh naon kali teh dek. Museup bade kajak kribun.
hampura atuh mang dadawek mah banyol. Meni diaboskeun kanu hate atuh. Hampura geus ayeuna mah kieu lah. Daripada piomongan nya geus we urang ngedongeng nya bari ngadaguan marelaok nya gitu bujang Tidak ieu mah tetep mah di leconaan deh. bae lampur lah. Jadi kieu nya apung urang teh keur aya di balong jadi urang ngedongengkeun lauknya kitu nya. Jadi cenah kieu naonnya aduh jeung pokok teh akhirnya kadongeng naon atuh bakat riwas tadi itu semua itu ngambek. Jadi kieu cenah Sujang jadi pangeran urang sadayana Gusti Anu Masuci teh ngadamel sadayana itu maksud dewa teh sadayana makhluk teh ujung lain ujung jadi geus disayogikeun geus disadiakeun tempat kahirupan masing-masing kitunya siga manuk kitunya ku Allah Subhanahu wa taala teh didamel atau diciptakan teh geus ujung tempat kabahagiaan kesenangan anak itunya. Jadi Allah Subhanahu wa taala pangeran urang sadayana teh nyiptakeun manuk teh maka tempat kebahagiaan teh nyaeta di alam bebas atuh kitu Sujang kitunya. Sok ayeuna lamun manuk sok sanajan dibere kurung anu buan liar setengah saparapat kitunya tetep atuh palebah pantuna muka mah eta manuk teh bakal hibur. Kunaon cik? Kusababnya teu bahagiaeun atuh sok sanajan parabu. Sabab naon? Geus ditakdirkeun kitunya ku Allah Subhanahu wa taala teh jadi kebahagiaan kesenangan manuk malain dina jero kurung atuh tapi di alam bebas dulu ya ayeuna Allah Subhanahu wa taala ngadamel cacing. Eta cacing teh kebahagiaan teh lain di luar tanah tapi dina jero tanah. Cek dewek mana jero tanah mah tuh ngap kecuali geus maut gitu urang dikubur kana jero tanah kun tebari cacing mah dina jero tanah eta mah geus teu bisa ditawar-tawar deui. Sok ayeuna lamun cacing keluar dina jero tanah misalkan cacing teh kieu aduh di jero tanah mah ngap udara atau sinar matahari sok pecahkan keluar tina jero tanah bakal paeh atuh nya komo takut tukang nguseup mah elaan dikarehan geuning bakal kayang cacingnya can nyangut deui mah can pot omat akehane mama Siap. Tapi ulah poho pangjampekeun atuh ngarapangenan. ya komo atuh ti dia oge sok sanajan dewek bari ngedong tapi tetep peunah teh memontang kana maha kawasa sangkan dewek loba anu marelauk. Aya wae cepot mah. Eta mah atuh doa ajang sorang, lain doa ajang batur. Tah ayeuna laukeun kitu jadi lauk oge ku Allah Subhanahu wa taala teh geus di tempat habitatna atuh nyaeta dina jero cai kitu lain dina jero kater.
sok lamun jelema cicing turu dina jero cai atuh kabulusan sujang malahan mabakapai atuh jelema turu dina jero cai mah nya tapi lauk mah teu ngarasaeun tiris atuh Gusti Allah tidur nya tuluy lauk teh kieu urang ini bosen dina jero cai wae atuh sakali-kali mah moyang ulin kamol atuh naon lauk teh kaleuweuna cai Allah subhanahu wa ta'ala pangeran urang sadayana ngadamel manusia gitunya toh di mana cik tempat kabagja manusia gitunya miskin di dunia memang bisa disebut di dunia tapi nah sok loba jelema nu stres depresi kadituna geus geuningan loba nu hulang-hulang nepi ka ODGJ kitunya sok eta teh naon berarti henteu bahagia eta jelema teh nya da ari ngaranna depresi stres mah eta teh bakatku tidak bahagia tuh lain bahagia jadi ojek kolot-kolot bahagianya kolot urang gitu jadi cenah naon disebutna teh tempat kebahagiaan anu nya gitu lamun anu cek baru da nama anu paling hakiki teh nyaeta di lamun eta jalma teh hirup gitu dina jero agama gitu atau eta jelema teh ngajalankeun agama atau ngajalankeun parentah pangeran jeung ngajauhan segala laranganana gitu maka eta jelema teh pinangtu bakal papanggih jeung kabagjiaan di dunia nepi ke akhirat gitu sudah jadi cinek nama agama kerja lemah teh nyaeta siga tanah keur cacing alam bebas keur manuk jeung siga cai keur lauk itu santeuja atau lamun jelema neangan kebahagiaan anu hakiki di luar agama siga lauk neangan kebahagiaan anu hakiki di luar cai gitu jadi lamun jelema ngalalawarakeun agama atau komo ninggalkeun perintah Allah jeung ngajalankeun laranganana gitu eta teh seperti atau jiga lauk keluar tinu cai gitu cenah tah. Waduh si mamang setrik waduh gede nama lauk mamang. Waduh bangenan semamang ieu euy bangenan alus peletna kebot barunya diraha mangsok ngusup ti tadi lain mang edes mimiti resep ngusup ti iraha kitu ti zaman naon mamang mapot kerentan lahir oge resep ngusup ya mah geus semuanya mah balik euy lamun dituluikeun mah geus mending ngadongeng deui nya tadi teh geus nepi ka bala mama ngadongeng dewek teh udah nya jadi jelema teh bakal ngerasa bahagia ngamak bakal ngerasa bahagia waluya lugina
lamun eta jelema atawa manusia teh nuturkeun atawa ngagugukan parentah Allah pangeran urang jeung ninggalkeun atawa ngajauhan segala larang anu dilarang ku Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Jadi tinangtu eta jelema atau manusia bakal ngalaman atau papangi jeung nu ngaranna bagja di dunia nepi ke akhirat. Tapi sebalikna lamun eta jelema teu ngajalankeun sakabeh parentah pangeranna oge laranganna kalah dijalankeun, maka tong ngaharepkeun atau tong ngimpi eta jelema teh bakal pinangi jeung nu ngaranna kabagjaan. Cadu mungkur haram dempak atau cek Sunda mah nepi kablut jangan orai cilian oge. Eta jelema teh moal bagja sok sanajan loba hartana, loba raja kayana, bro di juru, bro di panto, ngalayah di imah babah oge. Eta jelema teh moal bahagia kusabab Allah subhanahu wa ta'ala pangeran urang sadayana teh henteu ngajanjikeun kitu edek mereka bagjaan ka jelema anu pangkatna luhur. Allah subhanahu wa ta'ala oge teu ngajanjikeun kabagjaan ka jelema anu loba hartana. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala teh ngajanjikeun dek mereka bagjaan teh ka jelema anu turut ka anjeunna jeung kanu ngagugukan parentahna jeung ninggalkeun kana segala perkara anu dilarang ku anjeunna kitu kitunya. Seueur dalil-dalil dina Al-Qur'an hadis oge kitunya. Upami atuh lamun silaing barudak kurang percaya ka dewek kitunya sok tanyakeun ka ajengan da pungus buku kitu eta dina Al-Qur'an geuningan loba contoh-contohna jelema beunghar teu nurut ka Allah jeung nabina calilaka. Aya raja-raja saruan teu nurut ka Allah jeung ka nabina cilaka. Aya anu sukses dina perdaganganana teu nurut ka Allah kala cilaka. Kitu aya nama intina teh naon? Kumaha sangkan urang teh pinangih jeung kabagjaan hirup di dunia nepi ka akhirat kitu. Jeung entong poho ta eta nu ngararuseup kade lauk jang dewek agehkeun. Naon kusabab dewek geus bace proti tadi kitu. Jadi dewek teh tadi jauh-jauh angang di teang teh lain naon, lain edek moe tongong, tapi dewek teh hayang lauk keur beuleumeun kumargi naon kusabab naon di imah eueuh deungeunna kitu. Kartos barudak barudak atuh ieu mah naon hitung-hitung ieu atuh dewek mah teu serius. Dewek mah naonnya heureui we atuh kitu. Heureui kitu jeung dewek mah teu niat mamatahankeun keur ngusup kitunya. Oge teu niat mamatahankeun ulah YouTube deun teh kitunya. Da ieu mah
itu jodoh nage ngadongeng gitu lain seramah gitunya. Jadi naon lamun intina teh lamun urang yang bahagia di dunia nepi ka akhirat teh nyata urang teh kudu nurut karena segala perintah Allah gitu ngajalankeun gitu oge ninggalkeun segala perkara anu dicarek gitu anu dilarang anu diulahkeun gitu ulah sabalikna nya barudak ari anu dititah anu dianjurkeun ku urang teh ditaringgalkeun ari anu dicarek dilarang ku urang dijalankeun. Nah eta mah tuh naon atuh moal pinang hijing kabagjaan atuh kitu mah kalah kadituna teh kalah cilag di dunia nepi ka akhirat kitunya gitu. Jadi hampura barudak sadayana jadi dewek mah lain edek mamatahan wajahi ka bangkong gitunya atuh mamatahan wajahi ka lauk sapi mah urang saling ingetan we kitunya kumargi barang teh naon atuh da ari sesama jalma papada manusia atau kudu saling elingan kudu saling ingetan gitunya terutama dewek ke dasaru atuh lain jalma soleh gitunya lain jalma taat tong basa we rek bari mulang tapi mang omatnya kada lauk hilap mang jang dewek mang omatnya lauk kada hilap mang bae 3 4 5 oge genep 10 mahnya mang ku abdi diantosan di ditunya dewek antosan tuh di balik ditu omatnya da bararaga da kararesep gitunya oke moal dibejakeun ka pamajikanana bahwa mang teh keur ngararuseup bari yang ieu ngadakan sekuntir atau sukan manehna oge nguseup punten kalangkungan mang tawangur ke edek men tawe lauk ajang lewetna atulah lumayan we keur beuleumeun mah kitunya jeung sangupoy atuh jeung sanguliwut lumayan bari bantu di ladit itu bari nang karesek dah di dieu we dagoana dina ieuh inuana pun tangkalna naon ieu nya tangkal toge gitu lain atuh meja tangkal toge segede kieu aduh katanya